Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdi Mayastin, dia Abdi dan host para Posda Seronda podcast generasi Anom Semanda. Nah di dia Abdi ada tangan rencangan di Semanda sok perkenalkan atuh namina. Mun, tepangkeun wastapun Raisya, Tepangkeun wastapun Anissa, tepangkeun wastapun Melsa. Di dia Abdi bade ngawawancara rencangan Abdi anu tentang langsung we nya Mohon mangga teh. tentang teteh sakola ti asalna Mohon. Abdi lah nya teh. Abdi teh ti MTS Negeri 1 Subang. ustazahnya ustazah. Mangga teh. upami abdi ti SMP Negeri 1 Subang. Masya Allah. Upami abdi ti SMP IT Al-Majid. Wih, suasana. Teteh ke dieu teh ka Semanda teh jalur namun Abdi mah alhamdulillahnya ka dia teh jalur prestasi. Masya Allah, prestasi naon tah? Ranking gitu Oh, lah. ranking. Oh, siap. Teteh. Abdi ge sami pakai jalur rapot. Abdi mah orang dalam. Anu kopi di tangan kanan, rokok di tangan kiri dan masa depan di tangan orang dalam. Son TikTok eta mah nya. Sami Sami. jalur rapat. Oh, siap. Tos di Samanda tos pun kan nya. Ngiringan eskul? Oh iya nya siap atuh punten. Eskul wae tah teteh. Abdi mah eskul PMR seorang paskibra. Mas Ibu dokter. Oh PMR nya mohon lah. Insyaallah. Upami abdi ngiringan ekskul seni tari. Oh iya tari. Abdi ngiringan eskul paskib sami. Wis paskib. Ya, aya dua paskibnya. Kunaon ya bade tarik gitu ngiringan kunaon tah. Sok dijawab. Soalnya abdi resep nempo ningali nu kitu teh Wis. ya PBB gitu. Iya meureun aya nu diincar. Aduh. Sami abdi ge tertarik ka paskib teh soalnya acukna anu sae terus PBB-na nu gagah Iya, gitu. Masya Allah. Teteh. Kunaon tertarik kana senian Jawa Barat, Sabab Jaipong. abdi resep kana nari sareng nya resep kesenian. Oh, hoyong ngembangkeun kitu Iya. nya. Terus umur sabaraha sih teteh umur? Aduh, abdi teh 25. Weh. Sugan teh 25. Abdi teh ayeuna 17. Oh, 17. 2007 abdi teh. Enggak teh? Sami sih abdi ge. Sami, 17 nya, nih. 17. Teteh sabaraha? 32 buah ieu. Teka tingali. Meni Abdi masih 16. budak gini nya. MPLS cenah budak MPLS. Nya punten. Ai naonnya di Semanda teh naon teteh iya ya kantin tah. Naon nu teteh di kantin Semanda teh? Mameuna ieu teh Mameuna atuh. Naonna si Amangna? Arek si Amangna. abdi resep ayam geprek. Weh. Abdi nya unggal dinten teh sok meseran ayam geprek wae. Sami si Abi. Abi ge nepi si ibuna teh kenal di tukang sate tadi keur peuting tah. Keur peuting ketemu cenah. Neng cenah si ibu cenah. Tukang geprek. Minta nuhun. Si teteh. Sok sahawe atuh. Abdi mah resep meser jus. Wih, sehat biasa budak. Jus unggul atuh teh. Upami abdi resep mie, Oke. jajan mie. Lada. Nya hatur nuhun teteh tos aya di pos ronda nya. Sakitu wae mugi ti abdi sareng rerencangan. Mohon maaf bilih aya kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.